Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jari dzil qurba wa jari junubi was sahibina bil janbi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Salawat sinarang salam urang dugikeun ka junjungan urang sadayana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap simkuring ngahaturkeun nuhun ka pengatur waktos, kahatur ka para ustad, kiai, ajman, mubalig anu aya di ieu lingkungan, tehilap ka aparat pemerintahna anu aya di ieu lingkungan oge tokoh masyarakatna, wabil khusus ka reng-rengan DKM Masjid Al-Mujahidin sinarang lembaga yayasan pendidikanana, ibu-ibu, bapak-bapak oge marulang kalih santri wa santriat anu mudah-mudahan urang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sateuacan simkuring ngadugikeun naon nu bade dijelaskeun dina ieu kuliah subuh. Urang ngadama kesepakatan heula, urang ngadama hiji catatan bahwa apapun kegiatanana anu patali jeung urusan agama, sakali deui apapun kegiatanana nu patali jeung urusan agama eta bakal manfaat, bakal ngandung faedah, bakal kenging pahala ti Allah nu disebat surga lamun aya syarat hiji. Naon syaratna? Yakin, sayakin-yakina yen pangeran urang teh Gusti Allah. Diringkes ngaranna iman. Lamun teu aya iman,
teu aya keyakinan ka Gusti Allah sumber pokok, maka aktivitas keberagamaan kegiatan naon wae pasti moal manfaatna, pasti moal aya paedahna, jeung dipastikeun moal kenging pahalana. Naon sababna sadayana kegiatan agama eta puseurna titikna kembali kana keyakinan ka Allah. Bapak Ibu ayeuna kaping 26 saur ku tanggal hiji uyuhan dawe geus naon, hiji lapar, nu kadua lulus jeung teu ngahasilkeun naon hasilna. Oh, dijawab ya aya hasilna, pasti nu ngajawabna jalma anu iman. Teu lemang mending keneh godin we. Kejeng si Abah jam 10 urang ngaliwat. Nya, sia mah teu ngaliwat, da saena ge teu percaya ka Allah ka eta pa. Nya. Lajeng dek naon tarawih kacape-cape eureun geus nya 20 tilu nya capek geus lulus. Nya katabah kitu kieu teh eureun we. Tarawihna rek naon dek mere manfaat mere manfaat pasti mere manfaat teh ka jalma anu iman. Nu teu iman kacape-cape ari tarawih teh cenah bakal meunang ganjaran, malah dina tiap-tiap peuting aya padilahna. Malam kasanu padilahna teh sarua jeung jihad, malam saanu sarua jeung doana para nabi, malam saanu malam 70 doa diijabah, malam saanu dibebaskeun tina neraka. Rek naon padilah eta ku urang diala digarap lamun teu yakin ka Gusti Allah. Engke cenah bakal diasupkeun ka surga Firdaus, pertanyaanna surgana nu saha? Ayo. Ari ka Allah nang teu iman. Lamun salat tarawih nu peuting kamu cenah bakal dijauhkeun tina neraka, nu saha narakana? Ayo. Itu Pak, narakana anu Allah, urang mah teu yakin ka Gusti Allah, yen pangeranna lain Allah, tetep we ka neraka. Sanajan tarawih lain 23 100 rakaat sugan pigawe, tapi teu yakin ka Allahna, eueuh manfaatna. Itu mata Abah ngawitan. Termasuk ayeuna kuliah subuh. Nah hoream kuliah subuh itu era kota tangga mah beda era we kota tangga kuliah subuh kira kok urang henteu tuh bari kitu banget teh. Mending kene urang nu ngeunah mah wayah kieu ngagoler sebab gudang jam 3 komo ibu-ibu aya nu kajarowokeun ku sampai keur jam 2 teh jeung sirina. Saur geus haruda. Naon sebab tempe can asar, kangkung can asar, encan yang muka paksa kudu udang salaki mah hayang-hayang acan udang lagi keun cenah dahar yang sareng mah cukup cenah anu urut muka oge tinggal ngahandeukeun. Tapi salaki pan ogon hayang nu anyar deui padahal urut muka teh loba keneh teu hayang dibere tempe. Naon hayang teh hayang sok cokor kitu. Paksa udang nah make udang rek puasa salaki. Narik puasa parentah ti Gusti Allah di mana dilaksanakeun pasti meunang ganjaran. Ibu ngiring boga sanajan keureuheun. Naon teu puasa tapi salaki nu puasa dipangmasakeun ku urang kabagian ganjaranna. Aya naon eta? Aya iman. Da hoream oleh iman. Tong batur sim kuring si Abah cenah ustad kiai ajengan bejana eta oge. Da bieu mah hoream bisa mah semua aya itu dua Pak, hiji di Gunung Batu teh, batu-batu teh non di Paremong Kahur teh, warung batu di dia hiji, warung batu dikasih ojingkeun, bete teler, teleportasi, alulu ka mujahidin lah, dulu ge capek cenah bobona wengi cenah jam 3 karek bobo cenah naon cenah aya sekolahan, hayang bobo deui itu, eta teh usar Umar cenah Bu, hayang sare, wayah kieu ulah tuduh ka batur. Hebat cina ustad teh hebat dah jelema urusan tunu mah sarua ibu nya mata ibu ulah nyalakeun kana sarekeun we nu penting mah puasa nah anak teh sare teu jadi ustad da jadi ustad ngaji si eta teh eta Pak nah apa make daek ka dieu malah eueuh batur ka dieu beuteut anu pararot itu bener teh jang teh untung aya pabang-bang pernah bahasna mereka mana atuh mereka dieu poe Pak eta teh jam teh barang habis teh cek simpulan dikerekep di dieu ku preman digerai main nyahoan. Poe eta pada dia teh nya. Mata kelumpang teh rada gancan dieu teh.
non sebab hasil kudu poek mah. Ya ibu aya naon di dieu aya pangajian naon pangajian teh perintah ti Allah tolab ilmu bakal kumaha bakal menang pahala naon pahalana surga cen saha cen Allah lamun yakin ka Allah na teu yakin moal sok ayeuna coba ibu rek makna naon urang ayeuna nu situasi ayeuna dina Ramadan nah cenah make ayeuna godin digoda ku setan setan ayeuna mah baca hadisna taraja Ramadan mimiti tanggal hiji pada maghrib setan geus di penjara setan geus ditalian setan geus diikat setan ayeuna mah nah anu gadin aya nah adi eta motor make leungit nah koropak make jebol teu kaharti da setan ge ditalian tuh nya eta teh budak Pak nanyakeun teh teu kahartieun teh budak saha budak anu umurna 30 tahun kaluhur teu kahartieun eta ge teu kaharti cenah mah ada setan di talian cenah ada copet aya setan di talian ada korupsi aya cenah ada setan di talian cenah ada motor make leungit ada setan cenah teh aya anu godin wayah jam 8 geus aya di mana eta di pasar bazar kumaha teh mah teu kaharti teu kaharti teh pernah teu terang ilmuna kahati kusim kuring naon kahatina para wargi di diri urang teh lain setan hungkul nya aya nu ngaranna nafsu bisa turun ku naon ku iman eta apa pentingna teh tarek iman naik nafsu turun paueuhan iman we turun ibu nafsu naik naon pentingna iman Pak hebat iman tina hasil saum keluar tina Ramadan rek setan sagede badan kumaha wae oge rek setan sabaraha ribu oge moal bisa ngelih naon sebab iman kuat imana lemah entong imana lemah para wargi entong aya setan setan ge iman lemah mah eleh ya mana buktina dina kahirupan anu tinggal ieu Pak urang teh aneh nanya cenah bah pake aya teu puasa pan eueuh setan apana iman turun cok iman mimiti ira iman mimiti anu alus mimiti tanggal hiji Ramadan cek apa oge ya ayyuhalladzina amanu ejal maja manu iman semangat buru mimiti mah tanggal hiji Ramadan iman teh kena naik gitu mana bukti naik gimana tanyakeun we ka masyarakat lamun aya masyarakat teu berangkat ka masjid sa memeh isa geus pasti lamun ditanya bade ka mana ece bade tarawih bade naon Bu abah naros aya salat isya ge aya wajiban mana isya jeung tarawih nah anak disebut baik tarawih lain isya iman keur naik nah kitu apa iman keur naik mah nu sunat oge diperhatikeun komo anu ibu mah paheula-heula ngaparkeun sajadah di warung di masjid ya paheula-heula di ngaparkeun sajadah nyirian heula ditanya we ngaparkeun sajadah teh ceuk bade ka mana neng bade ka mana bu bade ka mana bade tarawih entar isya padahal wajib kana salat isya naon iman keur naik isukan sakadeng beres we ibu lebaran da eueuh pentingna ibu-ibu anu ka masjid jago lamun aya dibayar ku sungkuring ayeuna keneh lamun aya ibu-ibu geus beres Ramadan dina sawal aya nu ka masjid isya dibayar demi Allah mah urang teh sabaraha we naon sebabna iman tarurun iman geus turun mah entong anu sunat nu wajib ge teu dipigawe cing ari teh sawal aya keneh isya aya Bu tarawih aya ke sawal teu aya ari isya nah teu balik deui ka eta Bu mahana iman ya ayeuna sungkuring kadongeng kenaon kadong itu ieu da itu iman mah ibu-ibu barang siapa orang yang infak anu sedekah maka dibalas 700 sikap moal dipigawe lu ka hati mah Ustaz duit bisa kalebaan mah ka pasar kan kitu dina otakna teh ka pasar beli barang 100.000 jual 150.000 balik ka imah sabaraha leuwihna 50.000 di mana di pasar nyata nyambung waktu ke masjid mah datang ke masjid ngesian duit 20.000 dilipat 700 balik ke imah lamun aya jago mun jelas mah we duit mah tuh bisa kitu da make iman da eta Bu
pakai iman mah nya. Mata ayeuna urang adong yang di sadayana Ustaz Nawas, ibu hayang bagja hirup, jawab. Jawab Pak, mesti tulis si abana. Bareng jeung bapak ibu. Ibu, bapak hayang hirup bagja. Nah, ibu hayang senang. Ibu hayang sukses. Ibu hayang mulia. Ibu hayang beunghar. Ibu hayang ka Mekah. Ibu hayang loba duit. Nah, ibu hayang alus imahna. Nah, ibu hayang loba mobilna. Insyaallah lamun ibu hayang loba mobilna jadi tukang parkir. Jalan Bu, tukang parkir. Usah lain heure ya Pak. Ya, lama. Nah itu kudu make yakin teh apa? Make yakin. Ku yakin mah mau apa? Usah ngajina make Quran. Cing ari Quran teh naon ngaranna teh? Bareng kalamullah. Sadayana bareng. Sing tarik. Deui sekali deui. Tuh, para ustaz teh ngaji teh make dalilna Al-Qur'an. Naon ari Quran? Kalamullah, cariosan Gusti. Ka Allah nanti iman emang deui masih 1000 ayat oke. Tapi lamun ibu jeung bapak sadar yakin ka Gusti Allah yang Allah teh aya, Allah teh memberi rezeki, Allah teh nantukeun kehidupan urang, Allah teh nantukeun urang beunghar jeung miskin, Allah teh nantukeun urang sehat jeung geuning, Allah teh nantukeun bagja jeung cilaka, Allah teh nantukeun senang jeung sangsara, Allah teh nantukeun hidup jeung maut urang, yakin kadinya maka apapun ayat kudu dipikeun bakal diterima. Sebab ibuna yakin ka Gusti kadang-kadang itu aku setiap mubalik, setiap ustaz, setiap ajengan lamun mereka bahas bab puasa pasti ayatan eta heula geus katalar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kitu cenah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum paling terus sing tarik la'alakum sing tarik la'alakum puasa teh jang takwa atuh geus aya takwa jang naon teu mere duit cenah cek abas hayang beunghar kacung puasa teh la'alakum tatakun dek beunghar kumaha puasa teh la'alakum tatakun kumaha senangna la'alakum tatakun kumaha ka Mekahna nikah takwa mata kumaha pibeungareun babadungan deui kalam Allah ya. Puasa memproses jalma anu takwa Bu. Naon ari takwa teh lain ngajalankeun perintah Allah menjauhi larangan nama eta mah prosesna sama eta di mana-mana sesuatu itu teh takwa adalah melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya eta mah proses cing abah nos biru jawab Bu da ibu-ibu anu tukang kieu oge ari sampe jeung congrok sami teu tuh, ibu masami abang itu, sok ibu gawerkeun belah dia aya coba belah aya sampe, ibu cobaan bade meser combro, tapi ibu karena sampe jago, mul aya dagangan ya, kedengen, cik ibu sami cina, belah dia aya combro, belah dia aya sampe, ibu bade meser combro, kudu dagang dibikin sampe, dicokot mah, yang mau ada lain, combro, apa sih ibu? Apa sih? Lamun aya dagang combro jeung sampe, tuh ibu meser sampe, cek ibu teh ka tukang dagang teh diasongkeun combro dicanak mah. Moal berarti naon? Beda. Si ibu mah riweuh. Nah atuh abah makanya besami ibu combro teh tina sampe, tapi sampe lain. Cing ibu tinggal da beda bentukna ari combro mah sampena di parut. Apa Bu? Terus ibu ngadamel etanana ngadamel oncomna ditumis asupkeun tumis oncom kana parudan sampe lain sampe ngadamel asup parudan sampe diemple-emple beres diemple-emple di lonjong-lonjong dikumahakeun Bu tuh salah wae ngaji teh ieu salah digoreng cenah hurungkeun heula komporna rek digoreng kumaha asakna lamun komporna henteu kurungkeun heula ibu komporna tuluy make minyak geus ngagola kakarak digoreng komporan asa ku ibu eta teh tina sampun diparut naon ngaranna jadi sampe lain combro tapi combro prosesna tina nu dieu cek abah teh takwa teh lain ngalaksanakeun parentah Allah
menjauh larangan eta prosesna. Naon atuh ari takwana Bandungan? Takwa adalah bareng sadayana jeung bapak-bapak jeung bapak ame tetuluh. Takwa adalah kumpulan segala kebaikan. Nah, geus kapanggih teh bakal pilihkeun. Bandungan deui Bu, ame taharti. Naon takwa teh? Kumpulan cintari. Naon takwa teh? Awas catet di ayeuna. Kumaha prosesna supaya menang takwa eta tadi ngalaksanakeun perintah Allah menjauhi hasilna takwa. Naon ari takwana? Segala kumpulan segala kebaikan. Kupingkeun deui ngeunah ngaji teh nya ari babarengan mah disadana. Mun sorangan urang ku bapak sare ibu sare aing mah bali we. Nya ngaji hidung sare bari ibu urang hayang sare itu kita doa ge nya. Bandungan ibu, Bandungan. Apa kaos? Setuju ya, logika urang we akal urang. Lamun ibu bade maparin bahasa Inggrisna barang dere, naon Bu? Jujur ya jujur. Ibu bakal maparin kanu bager kanu bangon. Tuh, bisa jawab dah. Takwa teh dieu. Ibu, bapak lamun barang dere rek kanu bager kanu bangon. Bager Bu. Lamun rek mere THR 2000 perak ka barudak. Budakna nu balangeun nu balangor. Balanger Bu. Naon ari takwa dieu cek Abah? Kumpulan segala kebaikan Ibu. Ya, ibu lamun kurang kirim deh. Logika ieu mah hak teh jelema ngaranna geus jelema. Lamun ibu rek kurang kirim ke lebaran, kira-kira kanu korek karuberehan. Berat lu korek mah meunyi. Entong si eta mah korek. Cing ari korek eta teh baik atau jelek? Bangor teh baik atau jelek? Jadi mau dibere nu bangor mah, mau dikirim nu korek mah sebab goreng. Kasaha ibu ngirima kanu barang bere. Kasaha ibu lorena ka budak kanu bager. Barang bere bager eta teh kebaikan dan takwa kumpulan segala kebaikan. Apa saja di Quran lamun aya nu dongeng baik-baik jujur. Tah, kupikeun Bu, berehan, mambu, someha, tolong menolong alus kalih dina Quran eta dirangkum ku bahasa Quran ngaranna takwa. Ngakos Bu? Ngakos Pak? Urang gawean ayeuna ieu. Wabah surat At-Tolak. Kasora Bu? Surat At-Tolak. Surat naon? Ayat 2 dan 3. Kupikeun. Wa may yattaqillaha barang yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kupikeun deh. Ibu tos iman pan ka Allah. Usaha dong nya kalamu wa Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha sing saha jalma anu takwa. Sing saha Bu? Sing saha Pak? Saha we saha rek budak rek kolot nini aki-aki awewe lalaki asal takwa saha we ya rek budak itu rek kolot asal takwa. Mau takwa teh kumpulan kebaikan artina jelema itu boga dosa. Awas Pak. Ditaman ku Abah. Lamun aya jelema boga dosa baik tidak? Tidak. Jadi bukan takwa, lu takwa mah kumpulan kebaikan yang tidak punya dosa. Saur Allah kubikeun, yaj'allahu barang. Padahal di mana? Maka Allah barang akan menjadikan orang yang takwa itu makhraja, jalan keluar, solusi, jawaban dari aneka ragam masalah. Aku bikin Bu, dasar takwa. Maka Allah akan menjadikan sarang
Bakal naon cenah? Bakal naon cenah? Menjadikan singkari bakal naon cenah? Bakal naon cenah? Saha singkari saha. Lamun Allah geus ngajadikeun saha bisa ngahalanganana. Ini dasar Allah akan menjadikan lagi. Ibu sok baca Yasin, kun payakun cenah kitu Bu. Naon cenah? Jadi makalah lamun Allah geus menjadikan saha nu ngahalanganana. Ngajadikeun saha anu takwa. Saha? Cing Abah naros nu dijadikeun saha? Anu takwa. Nu ngajadikeun saha? Sakali deui saha nu dijadikeun? Saha nu ngajadikeun? Saha nu aktif di dieu? Tuh, ieu mah diulang-ulang teu ngarti keme aing mah. Oh kok geus karolot aing ih ngarakeun aing mah. Saha nu ngajadikeun? Siapa yang dijadikan? Saha nu ngajadikeun? Siapa yang jadikan? Saha nu aktif? Allah. Arodob aing mah. Saha Bu? Allah. Lamun ustad rek nyieun comro, nu gawe sampo atau ustad? Nu gawe ustad atau sampo? Teu ngarti. Kenapa sampo gawe sorang cicing? Ustad rek nyieun sampo gawe ge. Nu dijieun ustad saha? Sampo gawe ke sampena. Sanu gawena. Ayeuna Allah akan menjadikan siapa yang aktif, siapa yang pasif, orang mukmin. Jadi Bu orang takwa mah cicing. Allah asa aya takwa we dijadikeun ku Allah. Lamun Allah geus ngajadikeun bari naon Bu? Ngajadikeun naon? Makhraja jalan keluar tidak kasusah hirupna. Mana kasusah moal aya Bu? Lamun Allah geus ngajadikeun. Ayo, cek Allah cek Allah punten. Cek Allah teh cenah iman jabat takwa di babager. Ku aing dijadikeun beunghar. Saha nu bisa ngaran eta jelema beunghar? Ku saya dijadikeun sehat. Da saya resep ku saya dibere naon kahayangna. Saya nu merena main ngahalangan. Naon sebabna? Bagur. Naon bagurna? Takwa. Tah Bu maha takwa teh eta. Jadi saum itu dasar Bu. Jadi takwa itu dijadikeun ku Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Wa yarzuqhu bareng. Dan Allah akan memberi rezeki kepada orang yang takwa. Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang diberi? Orang yang bertakwa. Siapa yang diberi? Siapa yang diberi? Siapa yang memberi? Sanu aktif Allah. Ibu anu takama diudang rizkina teh buku rizkina dasar Bu. Cok Ibu usah teh kaharti tanggal 10 Ramadan terakhir Nabi bersahabat lalebet ka masjid cari cing nah dengan benar. Ayo Sayyidina Umar bin Khattab ibu artos 117 triliun Bu. Sanajan bajuna 2 siki soek, sorban sarungna soek Bu 2 siki, tapi artosna 117 miliar triliun dasar cicing di masjid. Sanu ngadengarkeun mah? Nah make didengarkeun takwa. Naon Bu? Sanajan cicing di masjid. Eta hebatna saum teh. Rezeki da nyampeurkeun, maka Allah akan memberi kitu. Siapa yang memberi? Kepada orang yang bertakwa. Siapa yang diberi? Bu, nu diberi mah cicing. Ibu-ibu bapak, abah ini bagikan artos 1 juta ewan. Carali. Duitnya nyamperkeun atau abah nyamperkeun anak? Abah Bu dikiekeun, ibu cari cing we. Ayeuna Allah yang memberi na. Asa aya di urang takwa Bu. Takwa teh apa tadi Bu? Nah, atawa naon deui? Kumpul kebaikan atau naon? Terboga dosa bareng. Memboga dosa mah tidak baik Bu. Bareng, naon Bu? Naon takwa ge? Kumpulan kebaikan atau apa? Urang buktikan hebatna rezeki teh mudahkan takwa mah Bu. Nyampurkeun. Aya ibu-ibu urang Ciranjang. Urang mana Bu? Di mana Ciranjang teh? Beh di Bandung. Beh di Bandung. Orang Ciranjang mau datang ke kota. Si ibu eta teh boga bayi. Bayina karek sagede leutik.
kemudian ditinggalkan ke kota kasih ayu daya undangan ke Asakina berangkat ke itu jeung salakina nepi ka Asakina cicing macam ke si horeng itu dek anu acara da aya acara adat naon adat goreng haye Bu bincak no bincak batu bincak irung ngepak saeta sirah inu bapak naon tah udeuh acara teh ceuk eta si ibu teh bapak mama rek wih dipayun kunaon ieu susu geus carankeun kitu Pak anu keur bisuan mah bejana eta mah carankeun tuluy naon sih budak di Ciranyang karunya padahal budak mah sare Bu kalem bersih sirahna budak mampu teu boga dosa teu suudzon juga urang teu kieu si bapak mah udah pilih si emak urang sorangan di kamar teu kitu Bu teu boga dosa budak apa yang terjadi cek si bapana jeung mama wih dipayun mantep kebenaran make supir kang ngajaran kena sing gancan tong make rem gitu Bu nepi ka Jal Bandung ibu eta truk opasisi ka Jajar disusul kabehana eta truk ka keur eureun gitu Bu hebat teh Allah nepi ka Ciranyang di buka panto dibuk si teu dilaan-laan acan Bu sapakeun oge eta si ibu sup langsung ka kamar gabruk ka budak angkuk dijajelekeun kana susuna tik Asakina Cianjur nyampurkeun ka Ciranyang kepot eta rezeki budak digancangkeun nepina lah sebab budakna teu boga dosa tah pikeun anu dia ustaz cenah ka orok teu ka orok asa ibu teu boga dosa cempureun ka Jasinga Bu aya naon ningali ka ditu diulang pasantren eta pasantren jauh tabu panjang nage ke sisi jalan Jasinga Bu asup ka luhur ka gunung kita Bu jalanna ge satapak mobil belah kirina teh jurang cek usah teh irah nepina nyahokeun aing teh hayang keur ka Jasinga ge jauh teh Cianjur tamah kayak ka gunung kieu sakadar ustaz cenah teu lami ibu subhanallah nepi ka dinya sajam tengah teu lami cenah Bu eta teh meko ka dieu meko teh Bu dua kali ka kenca jeung ka katuhu kitu Bu nepi ka puncak teh ceneng aya pasantren Allah Akbar ibu manjeuna ngangkat semen kumaha kumaha ngecor mah ibu eta pasantren agreng pagerna hukum stainless Bu cek ucap kalau luar sampina karasep budak ibu barareusi ditanya sabar urang dia aya cenah 300 sebab Pak di gunung otak usah kan normal da jelema pasti usah nanya ke kumaha daharna tuh Bu tadi reueun atuh kumaha daharna usah mah lamun ka urang ge mah tanya di mana daharna da loba di hareup oge ieu mah di gunung cek ustaz kumaha ya mamna mana mame cenah Pak Ustaz sabaraha kali mamna 3 kali jeung naon cek ustaz teh lami teh aya kiaina apa dipanggil urang mam heula begitu ustaz dipaparit mam paras manan Bu Allah aya ayam geprek aya ayam gebuk aya ayam teungeur aya ayam dagor kabeh Bu kadaharan aya kabeh dieuweun teh kumaha ya nu pesan teh sarua daharna Bu ai cek ustaz teh ya Allah ya Rabbi kadieu pesan teh naon sih di dieu pada malanana apalkeun Quran salat sunah zikir dan wirid eueuh kegiatan rupi dosa kosong dosana nyamperkeun rezekina ka dinya ustaz nekat kieu jiga nama ibu aya kolam renang wah kolam renang mantep Bu cair teh tiis jeung cair Bu cairna teh alus Bu tiis abah bare ngojay da dieu mah aya santriatan abah cenah sok cenah bisa bare ngojay mah aya cenah acuk anu abdi cenah teh tiris kieu teh anu tos dieu mah cenah angkeun cenah ngawas heula da panek istirahat di dina oge ibu raoseup cek ustaz teh nya naroskeun kieu mah naroskeun usaha ka kiaina ajengan bade naros jujur sing teh ieu arosna di mana ya ai santri sabaraha mayarna kudu kan Bu santrina gratis 200 gratis aja lihat ada sirah ya kumaha cenah rezekina alah abah mana yakeun rezeki jika rezeki Allah bah rezeki mah ti Allah kumaha carana caketan we Allah mah kumaha caketanana barudak sing ngapalkeun Quran sinawi ya simpul bagian ngadoana ka Allah aya lucu cenah bah naon surat teh aya truk nyasar aya naon Bu
aya truk ngasabu 2 truk truk badang eta truk terek na truk beas ku 2 truk ka tempat daerah eta geus mentok ka gunung ka ditu teh aya deui alamat di mana telepon ka kieuina ka si bos hampura bos geuna nyasar dia mana truk teh sebalik deui cenah da geus ditunggu gunung da kapan ieu cenah alamat eta mah di mana ieu teh di anu cenah ya kumaha cenah bingung teh ngan ieu aya pasantren cenah alus pasantren cenah kieu meh teu capek maneh eta beas kabeh bikin ka pasantren 2 truk bu nyamperkeun naon teu boga dosa tarakwa sok ieu hayang naon. Jadi orang sadar ayeuna nah teu bisa kitu Ustaz abdi teh aya naon bareng dosa bareng cintari ini kunaon abdi mah kedah neangan rezeki teh udah budak gidik dosa da kedah budak gidik da boga dosa ibu hujan badak ngagebret kabeh lamun ka eta lapangan kahujanan baseuh bu tapi nu make payung kira-kira kadosaan moal nu make pahala kadosaan moal nu ngiyuhan kebiasaan moal nu kebiasaan saha nu teu make payung nu teu make hahalang nu teu make iuhan laras teh bu hujan badak ngagebret kumaha rezeki itu bagikan hujan yang lebat syaratna tong make payung moal kebiasaan naon payung adi tina rezeki payung tina rezeki teh ngaranna dosa naon bu eta paingan atuh sararat rezeki teh teu batak puasa hebat bulan Ramadan bulan ampunan dosa bulan Ramadan bulan anu kan kitu bu urang teh bu Ramadan teh bulan ampunan dosa tanggal sabaraha ayeuna bu 26 27 Bandungan 28 29 30 lamun 30 poe bu bulan ampunan dosa demi Allah 3 4 poe deui isukan urang hirup 11 bulan geus diampura can dosa urang bulan ijabah doa tinggal 4 poe deui bulan barokah tinggal 4 poe deui ibu bulan dilipat gandakan pahala tinggal 4 poe deui geus meunang naon apa ieu dapat keajaiban apa dina Ramadan geus 20 poe hayo ampun apa kudu nyaantar 4 poe deui teh itikaf masih dicuri ya Allah kan bae kau diberi orang abdi mah beri pahapura dosa we ulah boga dosa beak ke dosa abdi Allah sok rezeki nyampurkeun pati deui bu bulan ijabah pati deui bulan magfirah pati deui bulan rahmat pati deui katos bu itulah pentingna takwa tah abah ayeuna bade ngadongikeun kunci rezeki kunci naon bu nah baduan itu ya lamun ibu tos gawe takwa buktikeun takwana kudu rupa kunaon nah pratos geuning deui berdak buatlah Allah bareng senang oleh kita hiji cuma sumber nanti Allah lamun hayang rezekina Pak jika banjir tak gabu beungharna teh sebab ieu kuncina satu buat Allah senang buat Allah aya budak bisa dinangkeun kolot dipuji ku kolot hayang naon dibere ieu mah Allah bu 2 buat orang lain senang bareng naon bu les sorangan batur cenah senang ku urang 2 ieu kunci nu batak-batangna rezeki jika banjir naon nu kahiji buat Allah senang nu kadua buat orang lain senang lain buat seseorang senang batur senang ibu aya apa hadis tentang silaturahmi sing saha jalma nu hoyong dijembarkeun rezekina dipanjangkeun umurna maka silaturahmilah naon bu tah urang mah salah sih salah persepsi salah definisi silaturahmi teh di urang mah silaturahmi teh sasalaman atawa papanggih ceuk bade ka mana bade ka ustadzah anu cenah teu teh balik deui bade naon ceuk silaturahmi nah ieu silaturahmi teh ke aya ustadzahna jadi ustadzah teh panggih lobana teh aduh dia di masjid euy rek silaturahmi jeung si ustad hese pagelek-gelek sasalamana oh
berarti silaturahmi teh ya anak mah geus silaturahmi jeung Pak Ustaz sasalaman di bolak-balik centangan cek Ustaz berarti silaturahmi teh sasalaman tak ieu pun salah teh orang omean deui ya obak diomeun di masyarakat teh padoan Bu silaturahmi adalah bareng bagaimana orang lain bahagia oleh kita walaupun tepapanggih jeung teu sasalaman. Oh itu Ustaz teu pernah jeung Pak Bambang tapi aya dina WA bah dia kata kuat abahna teu aya abdi nitipkeun amplop ka santri henteu ari ageung mah ngan 2 miliar amin atuh Bu amin Bu si ibu masuk sirik itu amin pernah henteu tapi saya bahagia menang amplop ya Allah Ustaz abdi bieu ka bumi cek sisa teh Ustaz teu aya namun tos dititipkeun naon sarung merek naon merek Cap Gajah Baru hatur nuhun teu panggih Bu ibu ayeuna ka bumi tatangi teh sasaha halasan ibu tos kadamel kue Sabtu pan Bu kue naon kue Sabtu dah kue Jumat mah aya kue ibu teh digantungkeun teu ditulis teu dinaon teu dibeja-beja komentar mah digantungkeun we kue Sabtu sadajan anu tarutungna tentuna we Bu ayo balik ke ieu mah teh saha sok antepkeun ada mau mungkin digantung lah melinjang orang atuh ini macnanya Bu demi Allah itu dasar silaturahmi lamun eta bunga kopi kan hadis Bu barang siapa orang yang membahagiakan orang lain naon Bu dina kurung silaturahmi diparekeun di sini ku Allah sok usah ngaji tentang iman yakin mentong bener lain hebat ya Allah silaturahmi Allahu Akbar ajaib Bu Ramadan teh maka ibu-ibu tidak amal ibu-ibu mun ibu aya masalah enggak keluar bumi bejaat ibu usah rumus Bu enggak keluar bumi mana kira-kira jelema nu kudu kudu dibuahkeun teangan Bu hebat Ustaz, rek barang bere kumaha? Jangan serangan hese. Enggak hese Bu. Ustaz cenah aya jami ka bumi. Namun artos data ageungan 100.000. Ulah dijawab kieu. Entong kanggo euceu abdi teu gaduh. Bu, kupingkeun jawabanna. Insyaallah. Barang. Insyaallah. Sing tarik. Lamun ibu nyebut entong jang euceu abdi teu gaduh. Demi Allah, hirupna bakal teu gaduh seumur-umur. Lah kitu bejaan insya urang milana wartos mungkin abdi harus sama aya ibu peuting ceurik ya Allah abdi aya kata kabuan aya di lembaginya 100.000 jak lebaran karunya ya Allah abdi aya ngabaksa abdi teu gaduh tulungan eta jalmi obegan tuh da iman bab iman barang siapa barang mendoakan orang lain akan didoakan oleh malaikat abah malaikat gede dosa tuh cintari itu malaikat okoh itu bukan dosa kira-kira air malaikat doa dijabah mah lamun urang doa nu dijabah urang atau malaikat mata sing loba ngadoakeun batur dia mah aya ngadoakeun pakai pit sagala pit ya Allah tata ngabi sing sarehat tata ngabi sing saroleh ya Allah tata ngabi sing beungat pit kasar abi ulah karek ngadoakeun geus korek komo boga duit mah nah ini ibu tidak mau lainna ya paham deh mun hayang beunghar hayang senang hayang bagja dua syaratna naon buka hiji senangkeun Allah naon nu kadua senangkan orang lain sore ayeuna Masjid Al-Mujahidin wajib babagi takjil di jalan di si Abah nuhun teu korek satingalikeun dicampe ku aing puah tehese ibu ngadamel 5 kantong bade beunghar bade senang yeun minimal 5 kantong minimal eta teh abdi mah Ustaz bade 10 kantong siap nu 5 diri siap nu 5 kosong kitu eta mah kumaha singa we
Paham? Terkena saya ibu sama puna we. Ibu hiji aqua, dua karaoke, tilu leupeut, teh buras. Nya, nu ka tiluna korma dua siki. Tapi ibu ngabagina dengan senyum. Ciri infak nu bakal diterima ketika memberikannya penuh senyum. Tapi lamun merena sabari manyun mau digantian ku Allah. Wah, nah sebab nu narimana nyeri hati. Alusan mana pamere jeung nyeri hatena. Maka nyeri hatena lutut kepada kebaikan si orang itu. Mata lamun infak sabari senyum jeung atuh. Hayang ditampik ibu, pan infak teh ibu-ibu pika surgaeun. Hayang infak kemah hese ka saha? Para jawab teh alhamdulillah ieu surga saya dari uang saya. Ibu demi Allah, lamun duit aya batu dikeluarkeun jadi neraka. Atau aya nu datang teh alhamdulillah salamet duit teh jadi ka neraka kudu kitu. Siap Pak. Bapak siap. Siap kamu teh siap da atos kukun bojo cenah kitu nyuman siap ka majikan lain atos. Ya, siap ya Bu. Lamun ayeuna nu geus jabah dihitung 10 ka ditu, ka tukangna aya 1 2 3 4 5 genep ka 10 genep 10. Lalaki kaduana 10, aya 4 ka 10 sabaraha? 40 jeung genep 10 sabaraha? 100. Lamun nyieun 5 ewang sabaraha bungkus? 500 Bu. Allahu Akbar. Usahakan program 5.000 babagi taji 5.000 ke jeung batur jeung Anur jeung Asabu Yamin apa kuat 2.000 sesana 3.000 ibu-ibu di dieu 200 bade asogama mata usar ngajak bareng teh ameh katempo siarna loba nu al-jihad al-mujahidin ku saeutik ataqwa ku saeutik tapi lamun tiap-tiap majlis taklim di Anur itu di Masjid Al-Mustasfa di Pasir Hayam Al-Makmur di BPTN Gria Pasir Hayam ayeuna urang babarengan ibu lamun babarengan dikalikeunana solehna ku babarengan lamun ngabagi taji 5.000 ibu lain 200 tapi ieu sami jeung ngabagi 5.000 pahalana matak bareng nanti sore ya jam 4 sudah siap-siap jam 5 dibagikeun bare Bu bosan diintip di tas santri ka dieu ya mantep yang jampe Allahumma nawaitu sama godin geus kitu paham ya Bu badai siap namun siap ku abah doakeun ya Allah ieu teh kurang ijabah sing dibeungharkeun ya Allah sing diijabah doana sing hasil maksad naon ini infak kedana baos ya Allah sesuai dengan keinginan ibu infak mata kami infak teh doa ya Allah abi infak teh hayang benar hayang sehat hayang bagja budak hayang saroleh sok niat sabreng-abreng ibu sebab doa di Ramadan ijabah apalagi ketika melakukan kebaikan siap Bu bahasa ke diintip ya istilah pabang-bang aya pama aya pangmotokeun aya teh mun kirimkeun ka ustaz sana mina pamotokeun aya henteu ustad atuh ngadadak ceus ngadadak isuk-isuk ngadadak kadadak mah usah ngomongna asar orang meriwakeun budak can asak gurang-gurang oge nya nu penting mah orang babarengan bade sabar oge kan ustad hoyongna ibu-ibu minimal 5 lain yang ustad yang batur babagina ge sakit kata lain yang pasti dan ibu-ibu ganyarana lamun yakin orang pangerana Gusti yuk bang ya usaha ngawangkong kalau kadieu motivasi batur infak ibu sabsu infak taraf gitu bang hayo infak kalau usaha cenah teu kadang infak ibu ka takwa we tarosin ka ditu ka kantor bah utang hitung tina 70 juta kakiranganna 20 juta taroskeun buka ditu nu ngaos di atas kuah kamari kepingin ya Ustaz nuhun dia Bu nuhun lagi subuh kurang 20 juta Ustaz kebaga duit tapi Ustaz baki kieu dah Ustaz batasan abdi bere aing bere aing 20 juta mare mah saeutik 5.000 gitu musafir bere ya Allah geus gitu Bu ya itu katos Bu lamun aya nu jago silat cenah bejana pasti sok hayang nyoba hayang nyaho mun maneh jago salat jago silat coba mun aya guru cenah guru teh pinter matematika urang tes urang beres soal wah bener jago ibu-ibu sok tes abah bah bareng
Ari abah Ramadan ayeuna menang naon cenah cek abah lamun anu takwa rezekina nyampurkeun tanggal 2 Ramadan Bu ngaji Ustaz silaturahmi teh ya beres ngaji turun tina mimbar ku panitia dibawa ka Bumina saceun ka Bumina cek eta haji teh mangga dibuka Bu Bumina teh brah eta ibu begitu buka gerbang mobilnya pabayata Cusut hebat tuh jelema teh. Naon Ibu? Bah, canak hiji mobil jang Abah. Tanggal 2 Ramadan Bu, encan. Canak duit Abah. Ibu taruhkeun, lamun Ibu terang anak Abah si Ojing, Ojing, mana mobil eta mencek Abah tuh. Dipake ku si Ojing bae ayeuna. Diberi mobil. Usah mah yakin kau. Ibadah we. Mata kan usah ke mana-mana, kaluar teh ngaji we. Cici ini masih gitu. Ibu menangan Abah gampang. Ibu kebaca takwa pas aya si Abah. Nah sebab Nabi gitu, ayo Nabi ka surga urang hayang ka tutur ke Nabi Muhammad. Karos Bu, ngaji deh Ibu, tanggal 5 tinggal genep, beres ngaji, ayo ibu-ibu, assalamualaikum sahabat, napangkeun abdi, abdi teh cenah mupikeun ngaos di teh pedah pun adik di dia Bumina di komplek ieu. Resep cenah ngaos abdi teh cenah di Cipanas. Kumaha Ibu? Abdi gaduh bumi di Cipanas. Terus kumaha? Nah, insyaallah engke sonten ku abdi dipasikeun sedepikatna kamu Abah bisi lebaran bade di ditu aya kolam renangna 2 tabu. Abah tanggal 20 genep ngaji di Al Mujahidin teh menang naon? Ya. Naon Abah pake kitu ngadoakeun batur Bu. Dah jarang saya mengaruhkan sorangan. Ya Allah, abis sing beunghar. Nah, ibu bakal beunghar, bakal loba duit lamun ibu loba mikirkeun batur. Naon Bu? Lamun loba, ibu lamun mikirkeun sorangan moal beunghar Bu, demi Allah moal beunghar. Lamun mikirkeun sorangan, teu aya mikirkeun batur hayang senang, batur sina sukses, moal ibu moal. Contohan terakhir, naik harti ya, baru dah barengin. Mun aya ibu-ibu sumping kasungkuring. Assalamualaikum Ustaz, nguping martos Ustaz cenah seueur artosna ayeuna mah. Cek Ustaz alhamdulillah. Aya naon? Abdi peryogi Ustaz 100.000 we Ustaz. Jang saha? Jang abdi. Ustaz maparina sabaraha? 100. Bu si ibu teu ngarti aya ngadongeng teh. Aya we Bu, urang Abu Jahidin datang ka Abah eta duit jang sorangan. Peryogi 100. Di mana sabarena? Di paparina 100 atuh ibu pakai kudu riweuh taraja teh ibu sajian teh ti Abu Jahidin kene nah eta antosan abdi bade kasih Abah beda si ibu ieu mah assalamualaikum Abah abdi teh pergi artos hiji jang abdi 2 jang pun lanceuk 3 jang pun anak ti rezeki di imah nu kagenep jang ucing Ustaz nu kaduduna jang domba di jumlah jam breh kabeh aya 10 bantosan Ustaz sabaraha mayana Ustaz lamun 10 kali 100 karena si ibu eta jang sejen ibu jadilah orang yang bisa membahagiakan orang lain ku Allah dititipkeun ka ibu mantap mau jang sorangan jang sorangan jang mah tuh tak usah make menang duit gede kunaon menang mobil dari sama lain meta duit an eta mobil hekuat jual oge cek Ustaz aduh ya Allah abdi teh nuju ngadamel pasantren ke direnovasi jang saha jang pasantren saha pasantren eusina ibu-ibu nu ngaraos rebo hayo kan itu bocor Bu santri sarare pindah ka masjid sabaraha santrina kan loba mun ibu Allah maafaleun oleh jang si Abah ieu mah si Abah mah main tahu kok jangan diberena ibu loba coba Abah kieu bapak-bapak ibu-ibu sim kuring can gaduh sukro baringan menang sakelereun Ustaz can boga sarung Ustaz orang boga sarung diberena naon sarung hiji tapi da Ustaz keur ngabangun Ustaz aya peryogi anu sanes jam sanes cek Allah ieu mah jang batur urang beres sing loba apes teh matak begitu ibu bupati dia catet PR ti Abah jadi paros ku Abah ya ibu ubih ti bumi jeung bapak siapkeun kertas kosong dayana surat An-Nisa ayat 36 kayak tayangannya surat keempat ayat 36 daya Abah ayeuna ye PRT ka ibu teh pake dalil ibu ngana kertas tadi gaya tah saya tah ya kertas nu kosong ditulis ku ibu di luhur
Kudu bapak-bapak eta kelas judulna orang-orang yang akan aku bahagiakan dan muliakan. Apa Bu? Judulnya kudu kitu. Judulnya ya, orang-orang naon Bu? Yang akan aku bahagiakan dan muliakan. Deui orang-orang aku bahagiakan dan muliakan. Tulis judulna di dinya kertas. Nomor hiji kupikeun sesuai dengan Al-Qur'an eta. Hiji orang tuaku. Orang tuaku teh orang tua orang jeung mertua. Tulis di dinya hiji. Tapi ibu pakai panah kabar itu, pakai panah, pakai RP. Nah, tulis di dinya sabaraha? 5 juta. Tuh, itu lamun ibu tuh itu mau benar Bu, demi Allah ibu kakak nulis ragu-ragu geus moal jadi, sing yakin rek aya duit pokoknya tulis ma sabaraha cerik ya Allah mak jeung bapak 5 juta turun ke handap dulu urang saha lanceuk abdi anak berebetkeun ibu angkaan eta jumlahkeun bawa dina qiyamul lail bawa ibadah sabaraha cerik ya Allah jadikan abdi jalan pikeun rezeki ieu jalmi abdi hayang ngamuliakeun demi Allah Bu lamun ibu yakin jadi Bu mun ibu henteu Bu masih teu kajadian oleh ustaz teu kajadian kumaha tetep menang ganjaran nah ganjaranna niat halus tapi ibu niat henteu mere henteu rugi Bu bapeng Ramadan dilipat gandakan pahalana sanajan niat paham Bu iya oh ibu tak abah malah tiap lebaran teh kitu Bu pepek lebaran teh yang bapak kumpulkeun si Lulu, si Ojing, Jaki, Nabil, Teba, Incu ngarariung marake kertas rek bareng jeung abah saudara wah ieu sabari si Teba anu bungsu nyekelan dompet abah dibikeun buka dompetna Teba buka kosong Bu si abah mah nekat cicing tapi ibu wallah demi Allah ibu silakan yang kena dengan keluarga Ustad lamun tiap lebaran si abah aparin naon teu boga duit Bu Kang Aan sekeluarga Teh Tati istrina abah malah enak dahsyat Bu lain saukur sarung jeung tas tamahna 2 beas masing-masing bere beas abah bareng ting cicing tong gane hayang beunghar teh nah cenah ari uwa cenah ka urang teh nya da uwana teu beunghar jadi we kitu masih tatara barang ber kitu terus apa cok ibu terus nu kana jaga ka usah teh titih tayanan teh titih nu mana teh titih menang naon bisa abah terus gitu balikeun we teh titih tos paringon ka abah jago sok jawabanana isi papatan ku ustad Bu sok si dibere jeung dulur tulis kieu doakeun deh ka Allah asongkeun Bu da urang mah teu ya Allah teu mampu la haula wala quwata illa billah maafkeun demi Allah ya Allah anjeun rezeki eta raka-raka abdi aya di abdi titipkeun ka abdi jalana abdi anu masihkeun da tetep aya rezekina ti Allah ngan urang mah jalana lain meunang ti urang teu saha Bu nah siap ya damel duduk ibu ni santai diajar oge ya nulis gitu tah rek merek kasih emak naon we conggu nepina paham Ibu sakit tapi hatur sebab aya nareboan nya mudah-mudahan aya hikmahna khusus kaum simpul sadayana tos paham Ramadan itu dahsyat membuat kita menjadi ajaib apa ajaibnya menjadi orang yang bertakwa maka abah judulan di pengajian tungtung judulna Ramadan bareng merubah nasib insya Allah wallahu alam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilman warzuqna fahman Allahumma bareng aghnina bil ilmi ya Allah beungharkeun abdi sadayana ku ilmu wa zaina bil hilmi papaesan hirup abdi ku kasabaran wa akrimna ya Allah muliakeun abdi sadayana bitaqwa ku katakwaan wa jamilna ya Allah endahkeun hirup abdi bila afiyah ku sehat wal afiyah ijabah ya Allah
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun tina prasana hapunten kakiranana kamurang kali hampuranya ditadang-tadang ku panitia sebab abah kada hiber ka Cikidang mana Cikidang teh di dinya nya aya ngaos reboan jadi we bisi ieu sebab ada bawang sok awal-awal Ramadan mengaosna nya ku panitia we nya hampuranya amun bade ku abah ka Masjid At-Taqwa sok ditolong ku abah tos tarawih ka ditu tanda tanganna dina psiki nah misalnya koyong teh nya nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh